Aya daun. Ay akang biasa nginum teh sok naon. Biasa nama nginum teh akang teh sok sprite teh. Aya teh sepritna. Aya kita sprite. Ayana naon? Aqua. Minum deui atuh Kang. Gitu. Akang Aya daun deui. biasana saja diseprit minum teh sok naon. Biasa nama sok kopi susu atau kopi susu. Ayana Cai herat. minum deui atuh Kang. Gitu. Eta dihudangkeun ku urang salaki teu dekeun hudang tungtung nama budak datang. Budak datang mereka sakola ceuk budak eta ngomong kanu jan indungna, "Mama, aduh mamah panggeulisna papa pangkasepna abdi teh bade berangkat sekolah. Mama nyurkeun adis dong ageng-ageng teuing ageungna mah goceng." Atuh da tingali neng kasep tuh atuh napi aa neng tingali bapa maneh gawenaan molor wae aing mah kesel kabina-bina. Dan geuningan anak urang teh kitu ibu di mana rek angkat ka sakola nyuhunkeun ajis go. Uih di sakola nyuhunkeun deui ajis teh go. Rek angkat ka pangaosan nyuhunkeun ajis go. Uih di pangaosan nyuhunkeun deui ajis go. Gocap atuh mah goceng-goceng kantong. Rek meuli naon eta teh? Rek meuli kuota. Ternyata anu katarajang main pacebokan, main ayeuna wasuhapan, berikut Instagram, make HP Android, lain sakadar budak hungkul. Ternyata nini ge ayeuna mah sarua beuki. Bener imah ibu lain ngabohong. Nini uing yuswana 87 tahun setengah jam direk modal. Eta nini uing gawena keur naon? Main pacebokan. Uing ditanya, "Nini keur naon?" "Oh, jangan ceh, Nini oge keur Facebookan." "Oh, Nini Facebookan?" "Oh, Nini Facebookan make HP Samsung." Beureun Nini mah alamat Facebookna berbeda jeung budak orangnya. "Oh, beda." "Kumaha alamat Facebookna Nini?" "www.triput.com." Dihudangkeun ku urang salaki nepikeun ka dijejeuk anger